poe ayeuna can aya nu sararat tor ya. Si gawir kudu ditah ka dieu ya, ditah nyokot ya. Telepon lah. Itelepang, itil budaknya cakut tipung. Telepon ya. Ya bos, Wir, dari mana mana? biasa bos. Nongkrong bos. Nggak gitu bos. Kadi yuk, ke markas. Tungguan ayeuna. Oh siap. Ya on the way. Siap. Sok. Duh si bos saya naon proyek itu kan. Aing kekarek gegek. Ya wae. Kadieu sia teh. Naon bos? Aya proyek ka maneh? Asli. Yuk ngap yuk. Assalamualaikum. Sampurasun. Napes, pada kasaha. Lain ya, pemasukan poe ayeuna. Sileng gawe. Kalaresan bos, keur nganggur bete. Ngana bos, anu dia kais. Nah bos, Diharap aya tukang cilok, aya warung, eta eueuh pemasukan. Wayahna aing ka maneh. siap bos. Iraha bos. Tahun hareup. Ayeuna tuh goblok bisa teh. Siap bos. Laksanakeun bos. Ini kudu hasil. Siap. Cek. Biasa cek. Jatren. Gitu cek. Hah? Wae bu cek. Gerak. Hasil hiji euy. Ayo. Itu hiji. Weh, nyaring weh. Ya, kumaha ieu can ngarisan yo. Jam hiji deui ya. Dagang teh. Emang euy. Woi. Aduh, Kang. Sok api-api teh nyaho. Nyapren ya. Hapunten heula ya. Biasa teh can ngarisan. Oh, punten. Aduh, Kang, kumaha teh nya? Teh naon satu. Mana? Kayaknya sakieu. Kenal sakieu atuh. Tadi kumaha teh nya? Ngalonyeng siapa? Siapa dapat ya? Kumaha ya rek duluran kumaha ya? Hah? No. Sok buru ini. Anjing wadian kain. Alah. Goblok teh. Nyaho dagang tuition, minta 1000, minta gede. Goblok teh.